Nak kenaon jang? Hei. Lah kau marah salah gue di goler dinya. Dia di jero sarena. Hei. Tiba-tiba teh sana teh. Uwa. Nak kenaon di jero sarena. Uwa, kang uwa kulin. Kulin naon? Kulin wa, ngendongnya wa 2 minggu malah. Baik seminggu oke. Nyawa teh di mana, Wa? Ah, tas ngarit. Ngarit. Alhamdulillah tuh apa pelakan we wa mah rajin resep ah. Teknis wa di dia loh. Ampun teh. Luas sudah teh sana si Wa, teu ngimpi wa. Gua nuhun wa. Teu ngimpi wa, beta. Oh, gitu. Aduh, Pagi jeung wewe. ah biasa budak ngora wa. Cara mang, sana enak wa. Sehat. Syukur atuh waduh, alhamdulillah. Ai, gua suka kebon we wa. Ah, kemana tuh datar kemana-mana, mending di leuweung we, jang cari cing ide. Kening gua mah rajin geuningan. Ayo udah dua Ada di kota riweuh wae, mending di lembur, di tenang, tiis. resep abdi tadi teh gegerowan. Gegerowan tadi teh muter ke tukang teh aya na wa ka mana ah paling eta kebon cenah. Keur ngarit tadi mah. Rajin. Seueur lombana meureun wa. Ah, lumayan lah. Alhamdulillah. Kada teu mawa nanaon wa ka dieu, yang ulin unggul yang ngendong ya niiskeun pikiran. Tulai barang bawa ti kota maka dia teh. Wah, naon atuh wa? Kota mah loba dahareun. Eueuh walah, mese ngala duit eta mah. Ulin unggul ka wa yang nganjang. Geus, supaya ulah tunduh teuing. Ulah kalegut bae. Kira mandi ka itu supaya seger. Erek Wah, wa. si geura manani. Di kamari teu mandi wa geus bara wa. Erek mandinya wa. Hapek kieu geuning. Erek lah wa. Ajeun ngendong wa. Dua putih. Anjing ngendong asa ulah mau awewe. Moal wa, urang mah dedeng na. Awe ti mana tuh ada teu boga awewe. Mandi heula nya wa. Heeh, si geura mandi. Teu gua lah. Suwe wa istirahat heula.